Halo semuanya, kembali lagi sama aku Aisyah si mungil cantik ini. Ngomong-ngomong, temenin aku yuk. Aku mau nganteran ke sawah, nganteran suami aku yang lagi babut. Di sini aku sama Aisyah nganterana lempang aja karena nggak punya motor, nggak bisa karena motor. Dan di sini Aisyah lagi nyanyi aja, nyanyi campur solawatan. Kesel cina ge mama, pan orang doangnya cina duaan di dieu. Meni motor ngalewat acan. Ngeunah lanya, ai nu ngalewat mah. Orang oge bisa popotoan gitu, bisa videoan lah. Teu isin teh gen gitunya. Horeng mah ieu tiung kami meni mancung-mancung teuing ya. Alabatan pasung menit teu karasa. Sari bener bae padahal mah ieu horeng siga naon. Singkat cerita, ieu kami geus datang ke sawahnya, moal kabel datang. Tapi di dieu kami rada ngaheuleng heula sakedeung saeutik. Di dieu kami naik turun, teu bisa turun, jaleur kieu la. Kumaha cik kami naik turun na ieu, nya mawa anak, nya mawa HP, nya mawa deungeun, rek nganteuran. Haju kami bingung teh nya, gogoroan kanu di sawah, gati, jeker babut. Laju nama kami turun heula saurang, nganterkeun jingjingan heula. Laju ku kami diteangkeun di si Isa ka luhur. Nah, ieu kami nya geus datang ila ka saung. Ieu sawah kami, sawah rejengan ila. Pemandanganna ila di dieu gila. Caritana ieu kami capek teh nya, geus ngakeup ti tonggoh ka lebak. Laju kami rada ieu teh geun, rada capek saeutik mah.